Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana, ibu guru anu kusim kuring dipi hormat sareng rerencangan sakalas anu kusim kuring dipi kacinta. Langkung ti payun mangga urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap sholawat sinareng salam urang limpah curahkeun ka Nabi junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka para sahabatna tur ka urang sadaya salaku umatna. Para hadirin anu kusim kuring dipi hormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak urang sorangan sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat. Mersihan awak atawa ibak, mersihan kuku, nyikat waos anu rutin, sareng miceun luntah kana tempatna. Eta nyaeta contoh hirup anu sehat. Saupami sadidinten urang ngajaga kabersihan awak, urang bakal bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang ge suci sareng bersih. Hadirin sadaya, cekap sakitu anu kusim kuring kapihatur, pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang eunteup seureuna atanapi kecap anu kirang merenah larapna, mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.